urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah. Nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun, barengna bil qurbi khususun. Qurbu bil ilmi umumun, qurbu bi zuhurit tajalli khususun. Ketika geus tajalli ialah dunudani fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur, nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah. Di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara, terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain nagara, lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang, henteu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang eueuh potongan kaharti sia mah. Eueuh potongan kaharti. Ke coba. Sebab Allah mah Maha Qadim, urang mah Maha Hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngandung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan, diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran, Allah teh nu ngadamel, aya nu didamel. Dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna.
teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristen jadi lain kita yang kitu bae. Teu ngarti. Aya kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha tu pangeran teh? Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurik newo-newo. Tok urang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu, Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus tapa saking istimewanya na tapa, pangeran nyanding ka dewa. Deuh tadeui pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka Dewa Brahmana, nyandinglah ka Dewa Wisnu, nyandinglah ka Dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana dewa pencipta, Dewa Wisnu dewa kitu anu ngaraksa menjaga, pemelihara. Dewa Siwa dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok. Itu bararugu. Eta petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Patekah arti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging gitu buah daging jajadian seke ngaranna itu teh dewa seke berarti kan urang mun gitu-gitu nyana marah sebab teh pangerannya na di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina mana geura kitabna nyeuleun nyana kitab. Yon nyana kitab Injil jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana emang kitab Weda bah jeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh. Teu bararuguh. Nah ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad. Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yuk urang ka Allah make syariat datang ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yuk urang ka Allah make thariqah datang ka Allah di akhirat cuman ka datang di dunia mente kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat. Aya nu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk. Salat bari culak cileuk. Keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun. Salat aya suara musik ilu joget. Keur salat aya
aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya ja keur teu salat mah henteu ieu lah salat urang mana pokoknya urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir nama wudu salat puasa zakat haji emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu geus saya datang ka paeh kos itu bae salamet sebab aya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah geus ngeleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah baik bae ngan hate dika Allahkeun dikasor dika akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat oh ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar zahirna doang cenah batinna mah ieu asal dibere ditarima jajak kabek kieu boloon teh mah kos itu torekat tampilingan teman ngaku tarekat gos gitu bah ih cuma ieu mah lain ka Golkar petilu bebeskeun ieu mah lain petilu VKB rantai nu bener kabeh ge teu meunang norikoh mah keur ka Allah mun syariat los teu atas nama tarikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiag gitu masalah sebila dibersihan doang atuh janyanana ge ditaka sorga embungeun jependi wayahna ka sorga heungkeul ajakeuna henteu teu sanggup ka sorga kunaon sorga geus bersih emang ngaji ih kudu ikubah heula di jahanam ambo budak di roskam heula nyana lagi embungin ka surga teh embungin ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan spray make menyan abis seugit ti ditu da wareng mambujuring nah cak pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge haji pendi teh ka surga embung cak nyana kunaon kredit cenah geus bersihan heula sadar sorangan nyana ge sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nyana ngagujubarkeun maneh nah gujubar euy sia kudu lolonja euy mandi cik nyana ge sadar teu daek ieu teh jak kajahoan tina beungeut na panarideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh beda nama tetawa babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajat oh teu bener haram jangan aing mah si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaranna kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari panatus sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat ulah loba omong sia oh kos kitu nya norekat atuh heueuh norekat naon ieu ulah loba omong pokona aing mah nyaho wusul bae ka mana wusulna adi tuh
Namana jahanam. Atuh ayo beda wah. Maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh. Geus digambar atuh ke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleu zahirna mah ieu teh sirah, neuleu zahir mah ieu teh leungeun, neuleu zahir mah ieu teh dada, neuleu zahir mah ieu teh beuteung, neuleu zahir mah ieu teh kubul dubur, neuleu zahir mah ieu teh suku. Jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah, bakal jadi lafad Allah. Coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah. Anu di luar malah bisa neule. Sanu nita ngaji di luar. Iya bakal cerita ala kadar doang. Iya bakal jadi Allah teh dieu, ka dieu. Bakal jadi Allah lamun di toriko oke. Iya jadi Allah digambarkeun percis ke bakal narik nanti manangan imah bayangan we wungkul tuh. Lain Allah iya bakal jadi ti dia bakal jadi kabeh eta zahir jang ngabayangkeun batin wari di jero ku urang digambar mulai maka lembutan bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru. Usahakeun tahap awal ieu ka dieu, tahap kadua ieu ka dieu, ka katilu ieu ka dieu. Sok heula mulaian. Geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab taba perjalanan. Kumaha guru bae mere sakajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah. Daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil. Amil buka deui beureup jari simajuru kujarang jeung gasoje sejuna jeung zalukana. Woi zalukana naon kara? Kamari aing ngaji pohoan. Ji atuh kumaha sia lain ka mana kara? Walipu. Aing mah lain walipu ja. Kamari ti guru walipu. Lain aing mah. Naon cak musa urang abdadi? Heeh abdadi. Walipu. Dicak musa urang abdadi. Cak urang ribut, gelut taluk. Padahal bener kabeh. Nah, ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna. Ayo bae ti guru soga. Ja praktek ti guru sila sia. Sila. Kieu silana. Beureum sia. Beureum, tarik nafas. Tuturkeun. Beat ngaranna. Laksanakeun eta. Nya. Beting sia hudang. Ngising sia piting ngisang sia aja ngopi beres hes deui coba bari orang norekat itu kos itu norekat si kos itu makana guru ne kumaha lalakona thariqah mah perjalanan menuju Allah suluk disebutna di kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar norekat teh haju aya di partai cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae dek di mamana ge nu penting karena Allah bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing tungtung nadek norekat gelut bae kunaon eta laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sudah ese ieu teh deuk ditinggalkeun tuh nya eta keur norekatna bae ge hese. Tahap awal, tahap kedua, wah tahap-tahap. Aya nu dibagi 4, nu dibagi teh nu dibagi 2, sugro kubro. Daerahna doang teh mah, adapun ka dituna dibimbing ku guru. Ulah ieu, kudu kieu, perjalanan ngaran. Nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran. Ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui.
alhamdulillahirabbil alamin. Weh, beuki parah di budak. Lain beuki bagus, beuki parah. Alhamdulillah ain cek guruna tadi dia tak coba sekali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cek guru teu gaji tajwid tapi praktek sok terus alhamdulillahirabbil alamin Allah hese Allah lain Allah balik lagi alhamdulillah ya Rabb cak murid deuk iraha geus aing tasdidkan rabbil rabb alhamdulillah ya rabbil rabb nyana geus ngap-ngapan bae di dieu geus sajam masih kada bolak-balik alhamdulillah rabb guru gini cai mataan gitu mah nggak trek istirahat balik deh isuk aja deh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus ihdinas siratal mustaqim terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doh ya budak menang di mana sih eta menang tina koran uladdoh bot waladdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bos yang mah dal tambah ba sering aduh udah tilu batik kan tilu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wow kopiah nganceleng wah beres hasil dicarekannya nyaho nyaho tasdid praktek doang ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho nu penting bunyi na kos kitu ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktek namanya nyaho ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon ketika walau do di mana posisina nya teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nya tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula saquran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah kuari mah lamun carita thariqah rapih jasa tapi proposal terus bae sumbangan ti pamarentah terus bae wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup cak nu ditukan modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong
nyaho lisan nyana teh nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah pangramanya ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dia ke Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini nih kesini kalau ka dieu beda itu terus ieu presiden ka gang nu leutik terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu presiden si Koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya pan duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Bendi tuh biasa ngaco kos gitu namanya biasa bayar ID bayar 10 juta kenyataan ya mah nggak geter-geter panu narimana nggak geter dibayar 10 juta ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik jana yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5-10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong cak dia dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh ini durennya belah aja presiden ngadahar duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan ini lain lalagaan cuma kenyataan datanglah ke jalan utama wow pengawal terus diberangkat lagi cak pengawal habis dari mana emang dulu jangan banyak omong jangan sekarang ke Jawa Timur aja nu heran ajudan jeung supir nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si cuplis jeung si unyil saknyana itu tadi kita beli duren 10 juta 5-10 juta nah sekarang gini kita sampai ke Jakarta nanti kita ke sana itu tadi tukang duren kita tanya coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren oh langsung beres ke Jakarta datang deh ikan kadinya nah, tukang duren nutup nanya tukang duren yang di sini mbak kemana nih oh dia di rumah di mana rumahnya diberi alamatnya sini lurus belok gitu sesuai jeung tadinya imah nage kosong sasaha di imah nanya ke tetangga mas ya ini rumah tukang duren ya iya ini kemana oh dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit udah 1 tahun nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan beli duren 5 ngasih 10 juta. Dia sangat girang jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah sahanu nyaho tah butuh karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit sanu nyaho jeung sanu ngabejaan ye uga Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere geus ngareng kita bantuan tetep teu dibere itu mah teu nyahoeun bere kasih 10 juta geus bu mahal jasa tama duren artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah ku mahal-mahalna. Iman nu jadi masalah sahanu ngabejaan salakina muriang 1 tahun ja Gus Durna di Jakarta bae kemudian lewat kadinya heula padahal di jalan utama kabeh titah cicing mungkin ceknya nasa Gus Dur setengah jam atau lebih pokoknya bagaimana sampainya aja sahatah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari mun ditanya di ngaranna aya kabeh
nyana ge gode kepala. Cagerlah suamina, begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikanna, ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri, ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakaka ke Jakarta. Atuh bakaka kan jadi dek terima kasih mangkaning make urang lembur, maka sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana, Assalamualaikum. Pegawai istana, tidak boleh tamu yang begini masuk istana, nggak boleh. Gus Dur masuk, ya Gus Dur masuk, siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak pancal anu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener dia tuh Gus, terima kasih. Ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus, balik Gus ka dihitung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuh diharap dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Bukan tadi larang lo. Gus Dur banyak unik baik. Tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang satahun teu boga biaya hese Gus Dur nyaho. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jedekeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah ya jadi urang ulah sambarangan tarekat aya nu ngabimbing horenganan mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nanti saha eta teh lain sabarang loba anu guru-guru na mere ka nyana padahal nyana makan teresepkeun cincin resep nyana mah lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehanna handek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi. Hook ieu mah cincin. Tuh pan cenah cenah norekat hook ulah loba omong. Besi mentanya na kaburu dipiheulaan bae. Nah, geus ulah nyedek-nyedekeun kana geus usul. Hese nyaritakeun nya nama. Nah, ku ari mah bersyariat urang endeu ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sepeda sebab bogana sepeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil syariat geuning. Mulai ku ari urang ayeuna mah rada istimewa sebab ari make perjalanan di sisi mah lempang sepeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka-liku. Di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area gitu keneh gitu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana waduh luar biasa mantap Kanjeng Pendi maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakena teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu. Coba lamun zikir mah asa kebel la ilaha illallah la ilaha illallah maca sholawat geus menang 1000 angel cenah ka Bandung atuh kulantaran neulean ping-ping sakedeung cenah ka Bandung atuh kumaha matana dikepar terus nah eta lah loba naon gitu ngaranna awaik gangguan mampirlah di warung ngopi lah ngarokok lah lapar dahar lah syariat ngaranna di ka Bandung ketika orang naik kereta thariqah ngaranna geus lain deui mulai geus teu nulu rest area teu nulu nanon ngaprit beta kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set komo argo lawan breuk datang ngan dedeleuhan aya keneh sama kasisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur di rel urang bisa neuleuh di kareta anu ngan teu bisa ai mampir mah ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa yang dibalangkeun masinis sia mampir teu bisa
kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usulillah naik pesawat dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi ka gigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung teu neuleuh aya rest area teu neuleuh anu liwat teu neuleuh anu dagang teu neuleuh anu datang urang ka Allah sarua ndek make syariat kudu mampir heula di rest area ngarokok heula mentek urang ndek ka Allah make syariat aya ririungan aya organisasi aya partai aya kampanye hidup eta karena bersyariat takos kitu tah tinggal laju jeung henteuna syariat teh aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda aya anu kelas mobil berarti eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah kurang bensin lah lesu lah datanglah ka Bogor balik deui lah kunaon lah cara rape aya nu kitu ih syariat mah kos kitu bae ketika toriko mumprung loba mah loba ngan geus teu melu tapi deudeulan aya keneh suluk garana tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidul nah ieu nu deuk dimaksud teh wa iza izartafa alaina ayana baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh teu aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deukeut ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang dek ka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang dek ka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu neko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat namanya perasaan sajeng Allah aduh geus eueuh nu dideuleuh kabeh eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tama kos kitu teh mafi bijubati ilallah eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah nah idhuwa subhanahu munazzahun adil intisal wa ittisal bil hadis maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tidak intisal jeung ittisal bil hadis carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya antara jeung Allah urang makan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara aing teu pernah teu neuleukeun kasih sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho kasih sugan sadetik aing teu nyaho kasih aing teu pernah teu ngadengekeun kasih sugan sadetik aing teu ngadengekeun kasih antara Allah jeung urang mah ngan urangna ka Allahna naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung Allah neuleukeun urang di leuweung Allah neuleukeun urang di laut Allah neuleukeun urang di kota Allah neuleukeun urang di lembur Allah neuleukeun nangtung diuk Allah neuleukeun kok urangna jarak antara urang jeung Allah antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah kahalanganlah ku mio kahalanganlah ku si sarwiti kahalanganlah ku mobil kahalangan ku perusahaan antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang ge asa neuleuh ka Allah hayang boga rasa kitu teh perjuanganana melalui sulu picinan eta kudu ditinggalkeun lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh
kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeun ana hese, ayo zohir dedeleuhan jeung dadengian kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos gitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang dipikiran ku urang usaha urang bareng jeung usaha urang nu dipikiran ku urang teh tani urang bareng jeung tani urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil urang nu dipikiran ku urang awewe urang keur bareng jeung awewe wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah nyingkrai nu kos kitu iyalah idhu subhanahu munazzahun anil infisal bil hadis. Nah nu mantap kadirna nah walau taro ahlun najwa wallahu a'lam bissawab.